Teteh hayu Ameng. Engke atuh sakedap tetehna keur meresan heula PR. Tah, kadah kitu nya memeh Ameng kada bereskeun heula PR. Yuk, ayeuna urang anu barudak anu di bumi oge. Urang taros heula. Sampurasun barudak, kumaha daramang? Tepang deui sareng Mak Entin dina acara Caki, carita kitab suci. Nya, memang leres barudak kedah nurut ka Ibu Rama, kedah hormat. Apaan carita dina kitab suci oge nyebatkeun barudak kedah hormat kanu jadi indung jeung bapa. Ngarah hirupna bagja. Tah, seperti tadi Mega nya tadi di piwarang mereskeun heula PR ku amu. Tah, kedah kitu. Salah sahiji ciri urang hormat kanu janten Ibu Rama nyaeta nurut kana papatahna. Nya, tadi di piwarang mereskeun heula PR memeh Ameng nya mereskeun heula PR. Sabab upami Mega teu mereskeun PR, enjing peunteuna awon. Bunga atawa sedih? Sedih. Sedih. Gea kumaha gea? Sedih. Sedih PR namun mun peunteuna awon. Nya, aya PR henteu ayeuna di bumi? Henteu. Oh, atos dibereskeun. Sae kedah kitu nya. Tah kitu barudak. Ciri barudak anu hormat ka Ibu Rama nyaeta nurut kana papatahna. Nya, hayu dugi ka dieu heula carita kitab suci dinten ieu. Engke tepang deui sareng Mak Entin, sareng Gea, sareng Teteh Mega oge dina carios anu sanesna. Dadah heula, dadah.